Aku naon sia beurik. Aing mah sedih, Pak. Teu sedih kunaon. Pugupan indung aing teh ditameli pulsa, Pak. Atuh lain meuli aing ku sia indung sia ditameli pulsa mah. Geus eta ge puguwa. Ngan aing baikna dicarekan pulsana teh asup-asup cenah. Nomerna meureun salah ket. Heuh salah Bang, ku aing nomor mah disalahkeun. Kapan bisi katipu indung aing karunya, Bang? Boga nu sakitu-kituna. Nomerna disalahkeun katipu kumaha ket? Kapan ngahaja, Bang? Ku aing teh ngahaja ngarang nomor teh. Kapan cek ibu-ibu aing panggil di jalan. Ulah mere nomor sembarangan cenah. Baru katipu batur ogena nu geus kejadian. Jadi aing Sia mere nomor saha tuh? ngarang we aing mah da pauri nu aing katipu. Hebat sia mah kunya. Aing kalau balik-balik dicarekan we nu aing na salah naon, aing mah niatna ge bener halus. Beba, sia teh lain kitu maksudna kehete. Ai ka tukang pulsa mah bikeun nomor indung sia. Ulah sote eta mah mikeun ka batur. Goblok pisan ai sia. Ku pangadengkeun ibu-ibu we aing mah di jalan curhat. Sia teh sakola ket. Olah, Ranking sabaraha? rankingan. Palingan ciplo sia baba. Kehet. Lah, blog teh niat ek curhat aing teh kawadoyok sugan aing teh ngadukung aing. Kalau kan nyarekan di aing kos indung aing gitu. Ya. Bener motor ieu. Ieu mah seger ieu sabaraha ieu ih. Gurih kieu bener, asli aing hayang pisan nu kieu. Aing kumaha nya. Apa aing sugan? Pak. Ya, naon? Ngobrol rada terus, Pak. Terus kemana? Bae mun kebon dijual nggak, Pak? Nah jeung naon sia ngajual kebon? Gitu, patut kudu naon jeung naon, Bu. Sia mah aya naon tengan lain meuli. Kan hayang jujualan wae. Beli motor, Pak. Lamun sia ngajual kebon tuh. Ieu mah nyaah geus di kaduan. Heeh. Tuh nu belah dituna tuh. Tuh Nu belah ditu? Heeh. Lo iya ya tuh. Nu ieu mah pan aya kaduannya ah. Tuh nu kabelah dituna dijual mah. Bae. Bae jig. Bener. Benar ari sia hayang wae ngajual kebon mah jig tuh. Nu belah dituna ka ditu tuh jual. Tadi tuna jual. Heeh jig, dapan ieu mah aing geus melah kadu. Heeh, ka tuang dompoan heula nya. Jig. Bae langsung dijual. Bae jig ari payu mah. Dijual sabaraha? Karting sia. Bener. Heeh bener jig. Tuh udah kabelah ditu naik dijual mah. Heeh, kacau. Dengan teu kop aya kahayang teh kudu we jualannya. Ho aing deuleuh melah kadu. Bapak aing ngedak-ngedak bager euy. Padahal mah da aing heureuy da biasana gitar. Ulahkeun aing ngajual kebon teh. Ngedak-ngedak bager coba bebas aing dijual sabaraha we ge. Pari payuna ge. Bener kesoleh meureun. Sigana mah wates, eta tah biasana ge watesna sakono kitu jadinya. Seberapa tak ieu mah udah lega ieu mah. Benar ieu mah ke duiteun aing tuluy ka beuli ieu mah motor. Tawarkeun ka sana ku aing mah. Benar ieu mah. Aing ka beuli motor ieu mah. Weh. Naon? Iya ya keur ningalian kebon. Dempoan kebon ek naon di dempoan? Ah iya ya mang mah dari Ical. Peryo kita. Ical. Para radus yang ical, na kebon saya gitu. Nya di Ical panjiteun Bapak Abi. Kok bisa si Akang peryogi mah uyas lah 20 juta Kang. Tuh nu pikang anak tuh lega pisan. Di bapak naon bapak? Beungeut sia urung bapak. Kebon aing ieu mah. Masyaallah, udang cenah nyali we. Mang, Balik. balik Balik kumaha? orang kebon bawa orang di mana balik? Nanu sayu. Sorry saya belum mau aing. Hah? Mau aing yang sabok deui guru. Nah, gitu. Ih. Sabok eta. Pak. Pak. Naon? Nah kumaha bapak kos lu teh ilang. Yang ibu teu idang pedah naon ibu teu idang kai? Ini cuma kebon batur nah para radu dijual. Hah, paninganan kebon batur. Mata ku aing di ku aya numpukan teh nyarekan mah. Nu aing mah nyaah. Kumaha tah ngejual kebon batur. Aluk mah meuli, kehet motor mah loba di toko kebon mah hese. Tuh deuleuh melah kadu sia teh isukan teh boga incup ke anak.
Yang kado cenah. Usaha sorangan lain seetik hayang motor ngajual kebon. Gawe gadag gua kumaha. Kumaha heuh mana kumaha. Hayang we ngajual kebon. Kok bantan dina jual heula kemali deui. Beungit sia hurung kayu bari pisan. Usaha kan itu yang motor maling. Oh, tulus lah. Aing ngabaheula sakolot boro-boro wani ngajual menta. Ngajual kebun hayang meuli motor. Meureun aing cuir ku pa aing. Ya pang angka. Di mana? Nah, itu monyet itu di luhur. Aduh, siang ngalanang ka aing bal. Ih, urang mah nyalametkeun, Bang. Hampura ieu mah. Nyalametkeun daripada ku bajing. Turun moal sia ku aing dituat nang kana mobil. Heueuh. Ek turun yeuh. Kahedes sia teh nya. Heueuh. Cici aku. Nyalametkeun loba kabeh. Sok burung teh. Burungkeun. Starter. Gas. Umpang we. Kalaunan. Nah, kalah kamawa gas. Tenaga, ayo lempang ngalaunan, pas ieu teh enggeus. Ih, oon. Motor gas teh gas. Sepuan si kieu ka balik. Wah, sia. Udah penting balik. Endong itu tak kalian. Pangantaro ke dia teh. Badai iba heula, badai ngopi heula. Teu kuat aing ngicing lah. Antosan Si kunyuk aing ngeuleuh duit mah. Cuma aing yang modal.